dicaritakeun teh abeh urang inget baheula teh aya hiji awewe geulis beak geus tah geulis lamun geus kos kitu ngomongna beak malaya didukuh mah kula kawari kadukuh di Garut 10 mobil bus dukuh teh ternyata leuweung geledegan aya hutan sancang eta teh eusina mau melulu asana didukuh ieu ge moal pati beda mau melulu ka jeung ngan bentukna we kos karari atuh da mau ke eta awewe geulis tapi asal kawin bes salakina mau ke dikawinkeun deui sapeuting kaduana pae kawin deui jageulis ieu sapeuting kaduana modal jadi anu kuat tak kawin jeung awewe eta dikamasankeun bareng geus kawin paeh akhirna dikamasankeun ka masyarakat imiti ka tukang ojek sia daek kawin jeung nu geulis bari anak raja nu mana anu geulis teh anu lamun kawin paeh eta jadi sae sarua jeung aing kawin ka diga miceun awak aing teman bong aing mah kajian geulis tukang ojek pabe teh daek sugan ku ari maka polisi ya. Polisi makan buka pistol kabeh ditawarkeun ka polisi imimiti polsek polres polda nyaraun kabeh eta anak raja teh geulis mah pohara ngan asal kawin paeh kabeh polisi ditawaran cek polisi mbuh aing mah kajeun teuing nu di imah jore ge maning nu di imah bae aman cek nya daripada aing kawin jeung nu geulis sugih paeh teu hayang polisi embungeun kabeh TNI sarua embung kabeh ka bangsa pejabat embung kabeh ge teu daekeun geulis aya di nyana sugih aya di nyana tahta aya di nyana oh di istana atuh cicingna ge tapi kabeh embungeun sebab kacaritakeun asal kawin paeh kan nasib jore ta kos kitu tah jang naon mamawa geulis jang naon ulah deuk nanya maningan geulis haju kawin kanu jore atau maningan kasep urang teh tapi boga pamajikanna jore maningan urang jore pamajikanna geulis maning mana ai coba ya urang boga kasep tapi barang boga pamajikan jore haju urang jore tapi boga pamajikanna geulis maning mana siapa nih jorenya atau emang terlanjur jore meren nah tapi Allah maha adil lamun urang kasep biasana boga pamajikanana jore lamun urang jore biasana boga pamajikanana geulis urang pendek biasana pamajikanana cangkung urang jangkung boga pamajikanana pendek maha adil Allah lamun nu pendek kawin jeung nu pendek anak korban atuh mah kasih di bola bisa tah eta lah
keadilan Allah luar biasa. Da ieu geus dikamasankeun ka mana bae awewe anak raja nu geulis arembungeun kabeh ge. Aya santri balik di pondok ngalamun. Aya nu nawaran, "Mang, kunaon? Mamang daek embung kawin jeung anak raja." Anak raja nu mana ye? Anu geulis teh, anu mun kawin paeh bete. Heuh bener eta. Ke kula hitung heula ceuk. Santri mah biasa jagong hitungan. Daek paeh, embung salamet. Daek paeh, embung salamet. Daek paeh. Daek lah paeh los lah. Daek aing mah. Nekat dah santri, nekat daek guys. Bebeja ka babaturanana bahwa dekawin jeung anak kerajaan nu geulis. Babaturanna ceuri kabeh. Berarti aing kapagi jeung siapa li geus saminggu deui. Beres sia kawin geus, aing selesai. Bebeja ka indung bapana ceuri kabeh. Indung bapana, "Ceng, emang eueuh deui." Lain gitu ceng, dia bejana asal kawin paeh, asal kawin paeh. Kieu mak, kuari malah emak jeung abah ridho ke hitung-hitung nganterkeun kula ka kuburan bae. Aduh, atuh sabodo sia geus nekat kitu mah. Geus mak lah pokona kitu bae. Akhirna tuh sakumaha nu dipasidikeun berangkat diiring ke istana kabeh careurik timimiti indungna bapana uakna mamangna tatangga kabeh nganterkeun nyana ka istana nu bahagia kabeh careurik sasalaman ge geus nangkep geus kieu geus kitu selamat tinggal cenah diiring ke istana atau orang kampung ke istana. Oh, kos kiai nu kamari ke istana teh teu parantes kadeuleum. Ieu kitu ngabesan ke istana, sendal jepit sebelah lain. Orang kampung dukuh atuh ke istana. Oh. Kadanan ku make batik seragam, jas henteu. Nini ge ilu. Bari kutang nagenges talina hiji hideung hiji beureum. Ieu bacakna lain dekanterkeun nikah, aing mah dekanterkeun paeh. Kabeh sakampung milu kabeh. Babaturan nagenges sekarang geus nekat aing mah geus. Kuari paeh ke paeh. Ci, siapa kos perang bae. Langsung ditikahkeun beres ditikahkeun dalahar Bali geus indung bapana ge dulur-dulurna geus eueuh sama sakali anu cicing di istana geus kabeh nganggap paeh sapoe didenge-denge be ku masyarakat jeung ku keluargana aya eueuh dongengna ieu paeh. Biasana jaman baheula mah asal nongkrong beta paeh. Ieu geus kada dengeukeun tongtrong. Asal istana tung. Ah geus innalillahi berarti. Poe kahiji tongtrong didengeukeun eueuh. Poe kadua eueuh. Poe katilu ge eueuh keneh. Dak aman ya. Itu paeh aman. Kaget kabeh ge kumaha indung bapana mah geus ngadenegeun tongtrong bae tetep teh horenganan encan nya teh begitu maleman kaopat santri makan biasa kamu sholat beres di musola sholat balik ke imah masya Allah pamajikan nangis siap tempur
geus teu make jeroan-jeroan. Sesegitan ti mimiti minyak duyung. Datang ke internet dipakai kabel. Ya lagi barang asup ka kamar teh, masya Allah, paeh mulai gitu. Jadi lain memikiran happy, lain memikiran sesenangan, kalau mikiran paeh mulai gitu. Paeh mual malam ieu cekeun aing. Asana aing isu kabejakeun cekeun. Cenah malah mikiran paeh mual. Moal aya panganten di mamana ge nu mikiran paeh mual aing, paeh mual aing moal. Nyana diuk di kamar kieu set keluar deui. Akhirnya diuk dihareup di luarin kamar. Cek pamajikanna ka geus peuting ayeuna. Kos kuari bae cek panganten angel ngariung cek. Bukan Ki Nurjaya kebal. Panganten bos lain deui. Ki uci lama amat sih katanya. Nah, nyana keur ki bae panganten geus geus ka besi geus siap sare atuh geus peuting ke. Engke teh keur naon Kak? Wiridan. Santri kan beda. Nu diwirid poho sugan teh mah tasbih dikir paeh moal paeh moal paeh. Paeh moal. Tidak salah wiridan. Biasa baca tasbih sholawat lain. Malah kadienakeun mah bareng geus liwat ieu teh nu kikieu ya sana paeh sana paeh sana paeh sana paeh sana paeh. Geus dikir ku ya. Tah cek aing ye kawin ku kawinna tapi aing puyang cek bertahan ge aing can sare meureun aing sarua barang keur kitu-kitu jol teh ayam jelema cangkung gede make jas wah ieu masalah ieu. Sia coba-coba kawin ke anak raja ieu teh nyaho sia aing raja jin anu aing resep ke anak raja ieu saha bae nu wani kawin ke anak raja ieu dicekek ku aing. Aing deuk nanya ka sia-sia ngajedog di dieu naon henteu kula mah teu geus kawin sianya encan cenah santri. Ah sia bohong ih teu mun geus kawin ge di kamar kula mah di luar. Bener oge cek cenah. Eleh jin. Adena ge teu ka kamar. Cek cenah aman aing adena teu asup. Ah mun aing asup geus aing bae. Aduh aing adena di luar. Bener sian can kawin ih atuh kula di luar pan ieu aman maneh alhamdulillah. Masya Allah tes Aisyah teu kawin mah jeung can kawin aman ngan sia ku aing deuk diajak jalan-jalan. Ih jalan ka mana ulah loba omong aing raja jin di dunia ieu ya urang lelempangan leuleuh alam dicekel bae teh huluna biasapun ka jas tinggal huluna menok sakumaha manuk peking. Raja jin langsung hibersah tuh dulu kota Jakarta tuh dulu istana tuh Jokowi tuh tuh polisi Tito oh tuh panglima tuh panglima siapa panglima Gatot Subroto. Lupa tuh yang kecil aja Nasir tuh.
Kita lupa terus ke laut ke gunung diajak jalan-jalan. Cek Raja Jin kagok ceknya naik kurang naik ke luhur langit. Ke luhur langit wah cek santri bahaya ieu bahaya tuh ceknya. Waduh begitu naik ke luhur langit aya nu keur wiridan di luhur langit maca babarengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Horeng malaikat keur wiridan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Eta Raja Jin barang ngadenge suara la haula teu berdayanya nah langsung kelepes. Wah cek santri aing paeh yeuh ragak aing kajen kumaha ge bener teh kata guprak ka handap pingsan Raja Jin. Santri mah tuh komo pingsan biasa kagak bangsa 5 menit 10 menit karak robah cager. Masya Allah cak santri orang para insan ya di dulu Raja Jin masih pingsan kene. Nah senjata ya berarti patalukana la haula ya sia ku aing bener bae begitu eta Raja Jin hudang heut bentak neuleuan mana si santri yo mana si santri langsung santri hudang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh pak wae Raja. Nah sia langsung dia lompat ke istana tok saya cak nu gelis salaki gegeran gegeran buka gegeran cak yana langsung dibuka truk langsung ditangkap. Wah terjadilah malam pertama. Masya Allah encan hasil makosid saya hasil maksud Raja Jin datang. Oh ternyata sia horengan geus kawin cekek sia ku aing eta keur tanggung ge hudang Raja Jin eta santri bacakeun la haula wala bari nunjuk leluhur nunjuk handap nunjuk la haula wala quwata illa billah. Eta Raja Jin ngagolepak deh. Raja Jin ngagolepak nyana naik deui reset kakarak deh naik deh Raja Jin hudang deui nyana la haula wala quwata illa billah golepak deh nyana naik deui beres cek Raja Jin aing ngeles geus atuh pabajikan aing jang sia teureun aing puyang deui sakian. Guys kuserahkan istriku kepadamu wahai santri. Engkau mau kemana? Jangan ganggu aku lagi. Aku mau ke negeriku. Di mana negerimu? Negeriku adalah di hutan dukuh. Ya sudah salah. Langsung aman. Malam eta malam biasa tuh naon kitu ngaranna malaman pertama aman biasa. Isukna biasa mararandi ngarokok di Samsu santri atuh diarintip ku kabeh. Raja ge ternyata ngintip minantu ieu teu paeh cenah. Raja ge ngintip aman minantu aing nu ieu isuk-isuk ya ngarokok beus. Tuan Raja kajinya ieu si aslina apa bobongkong aing mah beusi teu asli doang ieu minantu cekeun ieu. Ternyata asli. Aman. Mana jeung bapakna datang ke istana maksudna ngalayat geus tiluna apa encan. Waalaikumsalam. Bapakna teh ka anakna sasalaman ge teh jadi
asli sia apa jurig deh sia. Iya ulah gitu bah. Iya kula asli aing teu mungkin sebab kadengena tiba lagi kawin paeh kawin kaya sia ieu aman. Oh kula mah boga antina, kula boga antina bener sia. Ih kula pan mesantren. Pokoknya aing ngaran-ngaran santri mah bah dikelek wiridan di bitis wiridan pinuh ya awak kula ku wiridan nu mantak aman nu bener sia. Masya Allah ayeuna tuan raja dulur-dulur bapana mana nanggapnya anak sia bisa aman kieu ternyata orang pemajikan kula ieu geus dikawin ku raja jin resepeun jasa saha anu ngawin ka anak raja dipencet parae dicekek parae Aisyah teka cekek kula ge diajak ngalalakon ka langit ternyata malaikat keur maca la haula wala quwata illa billahil alil azim akhirna eta raja jin nu mawa kula teh leuleus ragak pinsan ku kula dipraktekkeun alhamdulillah setiap kukula dibacakan la haula wala quwata illa billahil azim jin tersebut leuleus teu berdaya jadi kula aman alhamdulillahirabbil alamin. Tah nu mantap urang kuari dekal leuweung geledegan macana eta bae la haula wala quwata illa billahil aliyil azim nu reuneuh ulah sok make paniti sok badak ieu paniti segede kieu dekal luar ti imah bae di dieu sapu nyere di dieu sapu duk. Masyaallah pengki dibawa cak jurignya batur aing ya kudu geus bari mah bacakeun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Iyalah wiridan nu paling hebat raja jin ge eleh raja jin eleh. Urang deka balai desa kan jin melulu kan di desa bacakeun la haula ku urang asep ya jin ya la haula wala quwata illa billah. Cak urang asep teh kudu dibacaan kos kitu aing mah geus luluh cakna teh. Urang deka kecamatan camat kan jin bacakeun ku urang la haula wala quwata illa billah. Deka polsek urang ka polsek campur jin jeung jurig mah bacakan orang la haula wala quwata illa billah tentara jurig tu kira kiai ge kos Nurjaya baca jurig sarua bae bacakeun la haula malah maka celinakeun la haula wala quwata illa billah pan sia kaceuli aing jurig sia